dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli. Di meeting ngigel pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngigel dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, teu meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Ai batur aya kreasi inovasi nu alalanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Memran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena hayang make nunung. Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh meunang ngageblek sora wayang. Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu
anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Tuh dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh. Heeh. Ngagedean naonana? Mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, Da jelema ngagedean. lain bareuh ku penyakit. Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok deh. Aduh, ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge. Oh, bareto itu. Loba panggilan ka maneh. Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang. Lain masih mau ke radio. Oh. Ampun. Kudu mode kieu. Cek raja teh. Ya. Pati ka dieu kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh pauleun. Pan beda. Sing maneh. Out. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeunaon. Tuh da ngagebleng. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil kae. Sing sok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lalakon Bang Narayana. Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah Bang naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaha aing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Kumaha da aing mah yang panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Ai Citra Yuda teh Duluina Roy Martin. Tuh, ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah.
Aya naon deui makasih ater teh. Aduh, kasep ibu teh sabener mah araratel dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade kasih ater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peucing ieu. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima Wilujeng Sumping. Harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatotkaca, Purbakesa, Arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kaharep deuleu jang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Maneh minangka nu hajatnya. Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kirana tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh.
naon sia teh heuh naon wah aya naon ieu Gusti nu salaresna kitu maksudna mah oh biasa pan urang teh dek usaha oh cenah kitu teh teu sangka mana jadi juru basana ya da babarengan nu ngapoe beuki ngarti hah oh engke lanan tenang we dah aya keneh waktu tuh ngartieun sia teh euy mau diganggu sok we maneh ti heula bener eta oge ngan ulah ayeuna nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah aduh lain aduh engke geus panen da ayeuna mah karek oge ceb atuh eta mah geus dibikeun ka batur geus aya deui mah dibikeun ka maneh naon teh maksudna kitu ini mah teuing bener teuing henteu ai maneh saha ngaran tuh saha alit oh lain ini namis leuk saha ngaran maneh teh pilot oh lain Hasan eta Barjan Apih Barjan Lioban robot saha atuh sing minta kodena we kumaha atuh begadang jangan oh Roma ngaranna teh Oma oh nya cek aing oge Oma tina lagu kapangina teh oh Oma urang mana maneh teh mana teh hah oh Cikampek mana di mana oh Bogor Jabong Haniwung Jamelaer Layung Grup Wanaya Cici Cangkurileung manya sia ngaran lemur Cici Cangkurileung sok atuh minta kode deui we ti mana lemur teh halo Pak oh Bandung oh orang Bandung sia teh oh pan Bandung teh lega di mana di Bandungna di mana di Bandungna oh Banjaran Daya Kolot Ujung Berung Cicadas Geger Kalong Purwakarta nah satenengol di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain Ciparai Kiara Condong caket Bapak Haji Sidik ini aku lagu deui atuh Borondong ke Majalah
bukat kukut karena naon mana teh resep teh. Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon naroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Oh walet. Eta disadana meureun piur kutututut menuk naon teh Cangkurileung. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, anjing lain manuk gajah papaingan hese atuh bro. Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa goblok sia. geuning bisa sia teh Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah. paingan geuning da poe ka tukang nanti teh teu aya sasaha paingan jembling. Duh, padahal geunah wayah ngigal duh. Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kena beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tos siapa mah. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Geunaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba da teu disada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Geus kasohor eta mah di Bandung mah. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Ih, Aya budegna naker si eta. Hah? geus diuk-diuk. Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nyaah teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we.
da bakal katuturkeun kurang ge lain bapana maot sia nu budeg doakeun kurang bapana sing ditampi iman Islamna ceuh si Haji eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok wah tuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka diceung-ceurikan segala ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna aji tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sia teh kadeka jong-jongan teh aduh goong halus euy lain goong teh anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga aduh sing rada kajibaraga aduh leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih teh cenah hayang HP HP wae sia susah tuh nyieun we sia teh geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sia teh ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha
numutkeun beja tinu menang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaan? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu meureun. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah teu nya da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Sia tina kaminda-minda teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek nangapayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo, tapi kau nu baraleki. Gampang Junet. Iya. Kunaon bapak aing ngeluk. Luka deui. Asukan aing mangisuung. Nuhun agan. Naon keseri segala. Nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa
jempe jempeng. Aya kejadian naon atuh Bapak Bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebatungan agar waras siksa paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh sia ada cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le jelema tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan nu goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboreuman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab
pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pada dijualan moal atuh teh mah iya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sih ngaran urang heeh wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegung nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanya gen rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pangakhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai
jadi laliur kieu tapi bala lender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti peh maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na oh ada geuning da 5 geuning asli nama tapi di leuwihan kumaha jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy nya ai kadalapan cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama aneh teh ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kereta karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae geus goblok ya aduh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia heuh what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo
kayak gitu gerakan timbangan deh hebat nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing gitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tak ya anjir Gus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedah sareng pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kukurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karat siang Poeta hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya aloy tuh we hai abdi ya tuh we wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teh ngejat ka dieu lu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah watak ya kutuk wait dia up anjir what ya aduh watak aduh nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up ya well ya sak ya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing mah jong di kedua bibir geus kandal teuing nyeri anjing alah aduh
Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadek mah aneh atuh. Ajianana teh kilat bajra. Saha teh tuh itu satria? Ai Gatot Kaca Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbobot. Runtuh. Ku ajianana lain anu wargaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tu isu satria cenah nu diiket guruna teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge eungeuh ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit Silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing Pancabraja jebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sababna mah Silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh mah nyaan euy ah ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadon ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka teu ngahampura ka aing hampura we pura sakitu oh aya hampura mah teu nya teu naon wah teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngala duit ampun Ese dibawa jadi barat. tong ngahampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja
kilat beraja cetek panca beraja kilat bajra dulu nya aja teh rasakeun sia kulajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca beraja nya panca beraja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring ngagoler aduh kekerepengan walah dong nyen pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nya anjeun oge geuning kilat bajra deleukeun aing ka bejiga tuh walah panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja woi panca beraja walah panca beraja sisa beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh geus dah ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing